Dulur-dulur salah lembur. Ulah hilap ya, eta pencet subscribe-nya. Anu gambar belenong, aya lonceng tinggal ditempel. Mandi susah na jalan teh mandi nanjak matak naon nya urang teh ieu teh dicor di kartu meureun jigana biayana jutaan miliar meureun kuring labu lain kadua nulungan ngalah milu labuh deui mun urang lauk teh bosan dari kayak pindah suka teh menang lauk nu aneh kitu di dieu mah jugan we aya menang lauk nu aneh di dieu ye tah di dieu jiga nawi tempat lauk anu galede nu aneh mah panan heula dang diepanan heula udah dijampean heula nah udah dijampean bismillahirrahmanirrahim siri rasa siri kuasa siri tunggal di badan kula asih lauk nu galalade ning badan kula wow aduh duh syugan we ayo bararejaan euy dulur lauk ka dieu ya kada rumpul ya kuring keur ngalah lauk syugan we di pasihan keridoan deuh mudah-mudahan lauk batur urang ye nara ronghol nara rembongan lapar gitu. Lauk urang meresep di dieu teh. Udah badak ya juga namanya. Aduh. Ayo keur ngeuseup ya. Pak, aduh keur mancing ngiring mancing di dieu ah itu lumayan Pak. Lumayan naon masih kosong lumayan. Oh, anu ieu nu paling ditu emberna euy anu tadi anu loba eusian galalade laukna menang loba gitu. Muhun. Ieu, Kumaha Pak? saya ngeuseup belah ditu Kunaon nya? menang-menang. Ti isuk sampai ayeuna sampai sore, eueuh lauk nyangkot. Oh no. Moal laukna puasa gitu Pak. Tapi ngajarkeun mah cenah cek masyarakat. Nya. Mau OBT paling jago. Anu ngeuseut. Ngapugu atuh da bapa di dieu mah lalaki atuh pinter kanu ngeuseut ge. Ayeuna mah cenah boga strategina. Oh nya meureun. Kemari menang lauk galalede. Nya. Kemarin deui nu teu galalede tapi loba. Nya. Masih urang mah. Ye Pak nanaon oge teh aya perancahanana. Apaan tadi abdi bade ngalungkeun kan macana kitu bismillahirrahmanirrahim. Ciri rasa, ciri kuasa, ciri tunggal nih badan kula asih lauk ning jejer kula. Tanya Pak kitu. Jadi ulah padu urang lung wae. Ya aing ngeuseub ulah ningali cai anu herang, tempat anu alus. Anu penting mah urang teu paribasana ngeuseub teh urang bener-bener tujuan ngeuseub. Nu matak abdi mah Pak meunang lauk teh geledek wae. Lauk teh itu aneh. Lamun ngajejer nu ngeuseupnya. Ya. Batur mah kararosong teu mareunang, mang obet mah meunang nu gede. Eta aneh kumaha sih urang cara. Eta mah can terang teorina Pak. Sok eta di eta lagi datang sabkeun heula. Ya jadi kieu Pak ya. Kumaha. Lamun urang ngeuseub hayang kenging anu gede, yo hayang meunang anu gede ye. Anu gede kumaha carana? Ya, carana gampang. Kumaha? Lamun meunang anu leutik ye nya, meunang anu leutik anakna lah gitu nya anakna. Tah si lauk anu leutik anakna eta teh ulah buru-buru diasupkeun ka anu kembu atanapi kana korang, atanapi ka anu wadah. Lamun urang ngeuseub, meunang lauk ye, nu leutik. Nya. Ulah langsung diasupkeun ka wadah, Ulah langsung diasupkeun ka ember. Ulah. Mendingan kitu kan meunang urang. Apaan kieu pan aya anu leutik cenah ceuk Bapak hayang meunang anu galede. Nya gampang ka bila meunang anu leutik Pak ye nya. Meunang ya asik. Nya leutik asik meunang ulah buru-buru urang atau diasupkeun tah si lauk leutik eta teh dicekel. Nya geus dibuka si pancingna teh. Tah geus dicekel ditenggelan ku urang. Nya habok terus ditenggelan nepi ka ceurik eta lauk. Tah geus ceurik teh dibalangkeun deui ka cai lung. Tah si lauk leutik eta teh ceurik. Jadi indung bapana teh dia lancukna teh teu terima anakna ditenggelan teh. Jadi ngoco ka abdi teh yo. Geus saja anu nenggelan anak urang cenah pasti ya anu ngeusup datang.
Tanggus datang teh bila mana ngantap tinggal di kurangnya, tinggal dicadukan. Diwadahkeun ka anu ember da eta pen aya indungna, Bapana, aya lancungnya, aya mamana, aya uwana, aya RT-na malah RT na ge milu da mengaju sih arek ngajukeun. jadi digebugan lauk ketikna. Nya digabugan. Deui. Dicampurkeun deui ceurik tah. Laporan. Nya kolot teh meureun teu terima anakna diteunggelan teh tah. Jadi datang ngancam dengan anu neunggeulanana. Nya tina begitu ngabrul gitu nya geus tinggal dicadukan da bari mawa catu. Aing. Gitu. Teorina gitu Pak, ari ngeuseum. Jadi ditenggelan heula. Nya diteunggelan. Eta cara lamun menang lauk loba. Anu loba gampang Pak. Ulah ningali cai herang, cai alus, tanggul alus, tempatna alus. Nu penting mah kieu Pak ye. Bila mana urang ngeuseup, ceuk ditegerkeun teh celek tah. Kos kieu ditegerkeun. Nya ditegerkeun ge pacan aya anu nenggak ye. Tah urang di dinya ngigel Pak ye. Ngigel. Wah, ngigel we. Terus ngigel. Pan ceuk lauk teh cenah, "Hoi, aya hiburan tuh di luhur aya anu ngigel pan lalajo kabeh." Nya lauk teh. Ieu mah ditengerkeun. Heeh. Oh, bet gigel. Ngigel. Kumaha gigelna coba Ya, kumaha? Allah, gitu biasa ngigel, gitu biasa, gitu. Dah, Daratang gitu. nya daratang dah meureunnya cenah ngabejaan cenah aya hiburan tuh aya anu boga gawe cenah kitu kalaut teh yo. Pacarkeun mah organ aja. Padahal mah artis. Meureun itu teh satiu cenah aya artis Mang Obet cenah cukup ngigel. Pendatang kabeh yo hayang ningali yo, hayang nempo gitu nya. Oh, jadi ngeunang, enggak digepan kumpul kabeh. Kumpul lauk teh di urang. Tinggal ditaduk. Kalau apa-apa ieu. Aduh, nenggak kieu Iya, ieu. bener. Aduh. Eta awas. 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 Aduh bener karak ngigel euy, Mang Obet tadi ngigel geus menang euy. Aduh. Lah. Aduh.